barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, kumaha daramang. Nuhun pamilih ramang mah. Mugia karaos kahibur ku carpon-carpon anu kahaturkeun ti barayakita.com. Sumangga kiwari urang guar carpon dina judul Lagu di Simpang Jalan kenging Deden Abdul Aziz. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Pira atuh ukur pangaji duit 1000 perak diceritakeun sote pedawe eueuh deui bahan caritakeuneun atuh dan nyaritakeun masalah umum mah sararea ge eukeur nyang hareupan kasusah komo eta mah geus jadi lalab sapopoe keur naon deui nyaritakeun kasusah ka era-era batur ge bogaeun boga leuwih loba nyaritakeun batur ukur nambah-nambah dosa siga nu taya pagawean pisan. Unggal balik gawe sok ngaliwat ka parapatan simpang pasosore kira-kira tabu opat palebah mobil kacegat lampu beureum manehna sok geus ngajanteng nyegat mobil kuring mimiten nama siga nu asa-asa keketrok heula kana kaca gancang dibuka da sok sieun tuluy ngagaris cat mobil nya tukang ngamen geus loba kacontohan lamun diapi lainkeun teh sok loba anu nekat sok ngutruk teu saeutik nu terus ngeruksak ngan ieu mah sajen deui anu kasaksian teh manehna budak awewe kira-kira 10 tahun. Ngamen pak, saya lapar. Pokna minang kebubuka lelewa make jeung dimimitian ku muka dimah sagala tapi heug teuing sok neng sing bebenangan ngawihna gerentes hate bari seuri leutik kayung-yun nempo budak ngawih lagu sabisa-bisa ditabeuhan ku gitar leutik nya sabisa-bisa dari denge-denge mah si lagu teh teu kaditu teu kadieu sora gitar weh nu kalah harus tapi silung keun ku kawihna ge geus cukup pikeun muruhan komo make jeung ngoyageun awak sagala mah ngarengkenek awak nu rengkung teh ngagiat nuturkeun wirah malagu atuh klop atawa lagu teu silung jeung gerak joget nu teu aturan kayung-yun jeung matak pikaseurieun. Ngamen di depan tuan, kontes lewat nyanyian. Daripada kami nyolong ayam tuan, digebukin 3 bulan kurungan. Palebah namprakeun leungeun, panonna nu semu belot teh neuteuk bari gede harpan. Katempo gencelangna herang mapakan buukna jeung awakna anu luut leet kesang bati ngabetrak sarangenge sapoe jeput. Sanajan remen kasurutian gaya sarupa kitu teh mangrupa alat pangirut supaya urang dibere rasa karunya. Keur sakali ieu mah pikiran kitu teh rada disieukkeun. Keun bae kaluar duit 1000 perak mah moal rugi. Sanajan dina nyana oge sikep budak kitu teh memang gaya umum nu hayang dipikarunya. Boa ketah nu ieu mah beda. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Geus nampa pamere mah manehna katembong ngaleos ka sisi jalan tuluy mapayan deui mobil sejen lampu stopan beureum keneh oge unga tabu 4 sore kejadian kitu teh rek hujan atawa halodo manehna pasti aya di parapatan ngamen ngadu untung ngalawan nasib jeung nasib anu geus nungtun kuring bisa papanggih jeung manehna
jadi boga kalengenan teuing jadi resep sok asa boga dosa lamun parang teu liwat kadinya teh sok asa aya nu kurang resep kuhu satiana asa nimu hiji hal anu konstan anu kiwari mah arang deui kapanggih manehna satia ngadaguan kuring ngaliwat atuh kuring ge sabisa-bisa kudu ngaliwat ka lebah dinya asa jadi hiji kewajiban pikeun nepungan manehna boa manehna ge kitu ngarasa can jejeg lamun can datang kuring meureun manehna geus boga jadwal yen unggal wayah kitu kuring bakal ngaliwat mun elat oge sok katembong ti kajauhanan manehna keur ngajanteng mun liwat heug parang lampu keur hejo mobil teh sok ngahaja dilaunkeun kajen teuing celirawing ku sora klakson ti tukangeun hayang lampu teh gancang ganti warna koneng keneh ge rek maksa eureun tapi lamun teu kitu oge sok eureun beuntaseun stopan nungguan manehna nyampeurkeun mukakeun kaca karek nyebutkeun ngamen pak saya lapar oge sok terus dibere sanajan kitu manehna mah higin pisan kana usahana sok terus ngawih bari teu poho ngarengkenek atuh tarawaka ini tepi ka anggeus mah unggal poe bubukana kitu rengkak jeung paripolahna kitu keneh kawas beunang nyetel tapi resep we ngabanunganana loba anu ngalagu ngamen di depan tuan dame unggal tukang ngamen apaleun tapi lamun ngadenge manehna anu ngawih nama sok asa beda teh pedah mineng ngadenge warna sora kitu pang-pang nama aya daya tarik anu nyedot lir tanaga gaib mun parang neteu panona aya gencelang anu matak nineng siga anu kaleuweuhi memang teu memper kitu dina kanyataanna nama ngan cik pangrasa kuring di antara bagian-bagian awak manehna anu kasaksian buuk nu ipis jeung beureum pakulitan anu hideung baju kuleuheu rok lodro awak ngajang jawing di papaesan ku leungeun panjang rarangoas panon nama masih kene nembongkeun aslina sorot panon budak sanajan dina gencelangna sok kajeueung gurat-gurat harepan nu meh les-lesan mineng panggih teh asa tuluy loma sanajan patanya mah henteu diwanohkeun ku teteupna jeung isarah-isarah anu ngan kaharti kuduaan kuring jeung manehna mineng tepung jadi loba anu katitenan nya padahal mere teh teu pira ukur 1000 perak keur kuring teu pira tapi keur pangaji manehna atawa anu ngamen mah kahitung gede da biasana ge buru sakali ngawih mah 100-200 perak lain teu hayang mere gede da ceuk rarasaan mah leuwih ti sakitu ge mampu keneh ngan ceuk tadi sageus loba anu katitenan rek mere gede teh jadi hoream malah sakapeung tas mere teh sok ditungtungan ku rasana nya haneueu duit pamere teh sok jadi kanu sejen minang ditengetan budak teh matu ngaleosna kahandapeun tangkal kanari di sisi jalan nyampeurkeun euwah-euwah anu geus nungguan stor bebenangan pola usaha nu geus lumrah kajadian-kajadian nu geus biasa najan kitu naha teh anger aya nu mentegeg jadi asa teu rido mere teh sanajan nya manehna ge meunang bagean buruh anu pasti leuwih leutik deui tina bebenangan manehna ngamen ridoso teh mere manehna ari kudu keur anu marentana mah asa teu merean Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Tapi hubungan kuring jeung manehna terus nganteng kumineng panggih jeung remen nempo rengkak paripolahna karasa aya nu nyantai kana hate hayang leuwih ti sakadar panggih hayang leuwih ti sakadar mere tingkah kuatan mana anu geus nyedot perhatian kuring ka manehna padahal ukur pantar budak leutik umur 10 tahun ukur pantar budak tukang ngamen anu meh unggal parapatan aya loba rabeng tapi kahayang teh ngan ukur jadi kahayang dan teu jeung prakna lain teu wani tapi kuring sorangan bingung nyebutkeun kahayang nu leuwih eta teh hayang kumaha hayang mere gede teu merean da apa lain milik manehna hayang ngarawatan
Senajan mampu ge kuring teu kasebut manusia budiman, jeung teu hayang disebut kitu. Hirup asa prah jeung batur, ukur dibere rasa welas asih nu aya watesna. Mun kitu teh mah meureun kudu kabeh budak tukang ngamen di bawah usia kerja dijahit, diurus. Keun bae da eta mah geus aya bagianana, aya nu leuwih mampu. Sakitu awong-awonganana di mana-mana gerakan ngajahit budak tina jurang kemiskinan jeung buta huruf. Lain bagian kuring nu kitu mah. Tapi teu salah oge lamunna diri kuring kaancikan kahayang anu leuwih keur sadirieun manehna. Ngan duga teuing kumaha? Ukur tepi kana kahayang wungku daprakna mah henteu. Kumineng boga perhatian ge karasa aya nu beda. Bedana rarasaan kuring, boa manehna ge boga rarasaan anu sarua. Aya simbiosis anu silih untungkeun. Kuring untung lantaran manggih kesenangan kitu deui manehna. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Parang harita balik ti pagawean teh lat pisan, kapaksa kudu maturan heula dunungan rapat jeung relasina. Balik teh geus burit, atuh ngaliwat ka parapatan simpang ge geus liwat magrib, jabah hujan gede. Sugan teh manehna geus eueuh wayah kitu mah. Meneran hejo deui, atuh mobil teh ngadius. Ngan kareret aya nu ngajanteng semungiuhan deket rambu-rambu es, peuntaseun stopan. Saliwat awakna kasembrot ku cahaya lampu. Manehna nya budak anu tukang ngamen teh. Mobil teh direm, laju dipundurkeun deui. Katembong manehna nyampeurkeun awakna mucicid cipruk ku cai hujan, bibirna biru, geun teu katiisan. Teu salah mun disebutkeun kabulusan teh. Nya harita mah bet asa boga dosa gede ka manehna. Mana kitu ge manehna teh ngadaguan kuring ngaliwat. Siga geus jadi kewajiban. Lamun lain lantaran kitu mah boa manehna teh moal tepi ka kabulusan kitu. Walah lapar pak, pokna bari huntuna roktok. Teu make kecap ngamen heula dina muka dimahna teh. Canjan kitu katembong manehna siga anu rek ngawih salila-lila ngadon di pelong. Neangan gencalangna. Teteupna kalimpudan cai hujan ngagarajag tina buukna. Ngadenge kecap lapar teh bet asa ngadenge anu ngarenghik menta dipiasih. Sok sanajan can ngalaman boga budak tapi naluri pikeun mere piwelas mah kuring ge boga. Sakabeh makhluk ge pasti boga. Makan lalaunan pantong mobil dibukakeun ngadon ngajanteng salila-lila. Asa-asa maneh narek nyampeurkeun teh. Rada agag-agagan, hayang pacampur jeung sieun. Leungeunna dirawea, dituntun diajak asup ka jero mobil. Sok du snack nu teu kadahar diasongkeun. Ditampanan bari ukur dikekeuweuk. Sok makan atuh bisi lapar. Manehna ukur ngabetem. Mobil lalaunan maju ngageleuyeng ninggalkeun cileuncang anu mancawura kageleng ku ban mobil. Can gelila mobil kaburu kacegat ku rombongan anu ngabrul hareupeun. Teu apal kumaha mamitina. Abrulan jelema teh ting corowok bari ngacung-ngacungkeun peureup. Sawareh aya nu mawa paneungeul, sawareh deui aya nu mawa batu. Kaluar sia. Nya, kaluar mun hayang salamet. Tong diantep euy. Kudu dibere pelajaran. Hajar sakalian ngarah kapok. Iya, hancurin aja mobilnya. Ambil anak itu jangan sampai dibawa. Kaca mobil aya nu ngagedor ku paneungeul. Belingna muruluk mancawura ka jalan, sawareh minuhan lahunan. Ukur bati olohok beuki lila beuki loba anu marawa paneungeul. Beuki loba anu ngagedor kana mobil, bari teu eureun-eureun ting corowok. Sakedeung ge jelema loba anu ngagimbung di sisi jalan. Ngadon lalajo dataya saurang anu wani nyaram. Malah loba anu terus pipilueun, ti gigir ti tukang ti hareup. Aya anu terus nenggeulan kap mobil. Aya oge nu maledokeun batu, aya paneungeul nu nyasar kana sirah. Lang lieur. Bumi alam asa muter, karasa aya nu maseuhan baju, moal salah getih. Kuring teu wani jeung teu kaburu ingkah.
nubuk-bak masih keneh, nu leunggeun nu ngagedoran mobil nu maledog, nu ngeuneup-ngeuneup mobil wae aya. Budak merungkut bari nangkep dus. Rek ngajorowo kaburu aya nu ngababuk kana puceuli. Lang deui beuki lelet. Memeh les ketempo keneh budak ngaringkuk najok bari melongkeun. Ketempo keneh genclangna kereungeun keneh sora anu cocorowokan. Hantam saja bang, habisin. Enak saja mau bawa anak orang. Sikat euy, culik, bakar aja mobilnya. Ya, bakar. Panungtungan kadenge sora sirine. Geus kitu mah les teu inget nanaon. Tamat mitra kaum dangu. Cag carpon dina judul lagu di simpang jalan. Kengeng Deden Abdul Aziz urang cekapkeun dugi ka dieu. Insyaallah ke urang teraskeun kana carpon anu salajengna. Hatur sewu nuhun. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com